Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ka Cipada di tengah-tengah aya barokatono. Dinten ayeuna pengajaran bahasa Sunda diajar tes di samping pidato. Haji kamrek beser melon balikna kota baru. Ibu mah salapawana naon? Kudu ketuana kudu maju. Sok barudak gerak maju. Nah, aya anjeun golong-golong teuing. Maksud abdi teh kapayun pidato lain pindah tempat. Anjeun ada kawarangkon sangga ada kapalain atas ya. Make buku diganggu budak sarap. Sumangga mohon ibu sim kuring taratos ya. Aku make saya di Cimahi ka Citeureun. Lamun aranjeun merana siap aku gerak kaparayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak tukang kelapa, ibu-ibu tukang lembu, saderek tukang bandrek, sadulur tukang bajigur, pribadas tukang bandros, sanaos tukang kaos, terkalampu, tukang kampu, oge tukang toge. Ibu sebutan Ayu Putri. Ih, cicing gerak, maaf we. Si Ilham malibut pas ditinggal meni saraseuh. Geus tong malibut nu dihareup isi ngambek. Mana neh? Jauh ke atuh di kayu nuju nyarios. Sedang membawa negarana toko Apollo. Geus jeuh kamar ribut, sim kuring bade pidato. Bener luruk nyari angen. Ieu mah ngadahareun sok atuh mangga lajekeun sim kuring siap ngadangkeun. Ngadahanna sabari nonton. Ada yang binti siap ngadangukeun buah-buah aya nanaon. Sedang menisiga jelmaan sim kuring cicing di dieu bade nerangkeun tentang keagamaan. Barudak aya nu terang kana bagian najis. Si Fani juara kahiji, ibu teh budak Bu Lilis, eta si Rizky budak Pak Haji, piraku eta apa bagian najis? Oh, si Rizky teh budak Pak Haji. Lain ge yang mana wae anjeun mah susah. Ya, daunkeun budak. Najis teh aya tilu, anu kahiji najis mugolado. Nyaeta najis anjing jeung babi jeung anak-anakna. Anu kadua najis muka papa, nyaeta najis anak budak leutik anu can dahnaeun kecuali asi. Nu katilu nyaeta najis mutawasito, nyaeta najis salian ti najis dua eta. Anak cowok si anak budak penjara. Ayeuna najis mutawasito naon contohna? Ngadahar suuk jeung cangkangna tai kotok tai manuk eta contohna. Oh, gitu. Suun sakitu wae paminten tiasa musim kuring dipimpenkeun. Di Cimanuk loba hayam jago, loba nu maju di buruan sanes sim kuring bade jago kurang diajar bebarengan. Saninten dua saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten tina sadaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya manggaan di warung atuh geuningan. Geuningan aya perwakilan sakoprokan barudak. Alhamdulillah. Ya parantos disada
Bye.